Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing patepang deui sareng Bu Ulfi tina pambalajaran bahasa Sunda. Tema 5 rorodaan. Tina kompetensi dasar 3.5 mengetahui isi teh kakawihan tentang permainan dan berolahraga dengan tujuan pengajaran nyaeta siswa tiasa ngageregepkeun wacalana kalawan dararia. Satatan pembelajaran tong poho tong hilap ngadoa heula nya rencang-rencang. Nah, ayeuna pembelajaran rorodaan. Gali manggi sapeda roda 3 nu adina di gudang sigana ku bapana ditenden di dinya geus rusak da geus teu bisa dipake deui, sadelna potong sarta pedalna rusak, setangna deui geus rada bingkeng. Tapi ban hareupna mah alus keneh. Urang arahkeur nyieun rorodaan cek ngarantos Gali. Dalam bahasa Indonesianya adalah Gali menemukan sepeda roda 3 punya adiknya di gudang. Sepertinya ayahnya menaruhnya di gudang. Sudah rusak dan tidak bisa dipakai kembali. Serta pedalnya rusak. Setangnya sudah agak bengkok. Tapi ban depannya masih bagus. Saya arahkan untuk membuat rorodaan kata dalam hati nuraninya Gali. Rada gampang ayeuna. Aya awi sesa bapana nyieun pager kebon. Ku Gali eta awi teu ditek-tekan ku ragaji. Panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Bagian tungtung kapuhuna disopak 2 bagian, ngawangun cagak. Bagian teu kasopakna terus dibolongan. Dikenca katuhu eta teh tayalian pikeun ngasupkeun ban sapeda teh. Ari bolong dikenca katuhu teh eta mah keur ngasupkeun asban hareup. Dalam bahasa Indonesianya adalah mudah. Cara membuatnya, ada sisa bambu dari bapaknya membuat pagar kebun. Sama Gali dipotong sama gergaji. Panjangnya kurang lebih 1,5 meter. Bagian ujung batang dibelah menjadi 2 pembangun tiang. Bagian akhir dibelah menjadi 2 bagian membangun tiang. Bagian yang separuhnya terus dilubangin ke kiri dan ke kanan. Itu berfungsi untuk memasukkan ban sepeda. Kalau dilubangin ke kanan dan ke kiri itu untuk memasukkan ban sepeda depan. Kaluhurna kira-kira salaput
disebut beteng. Awi teh di bolongan deui, pikeun ngasupkeun kai sagede leungeun budak. Panjangnya kira-kira 1,5 meteran tah. Eta mah minangka keur setangna. Tuh beres we mun geus kitu mah cara makena. Awi nu kaluhur nakeun tea disandakeun dina tak-tak. Leungeun kari nyekel kana setang tea. Geus kitu kari ngadodorong we sakahayang urang. Bisa didadorong bari lumpat niru-niru nu ngajalankeun motor. Dalam bahasa Indonesianya adalah untuk ketinggian di sekitar selaput perut bambu di lubang belakang untuk masuk ke kayu sebesar lengan anak laki-laki, panjangnya sekitar 0,5 meter. Jadi untuk pegangannya dilakukan dengan benar. Cara menggunakannya, bambu di atas untuk meletakkan di belakang bahu. Tangan sambil memegang gagang, sambil mendorong sesuka kita. Bisa didorong sambil berlari-lari, mencontohkan yang menjalankan motor. Babaturan gali ge katajeun kabita cenah, hayang boga rorodaan siga nu gali. Awina aya di kuring ceuk jidan, papana aya di kuring ceuk jaki. Deur ngareureuyun nya dina awi ban hareup sapeda ge bisa digantian ku papan. Digaragaji, dibuletkeun, dijieun roda. Pikeun asna sok make paku gede atawa besi urut beton nu leuting. Ditekuk panjangna kira 15 cm, nyeuna babarengan. Geus jadi mah der arulin ngalabring mapai kampung bari ngadodorong rorodaan sakapeung lalumpatan patarik-taring niru-niru neuker balap motor. Dalam bahasa Indonesianya adalah temannya Gali juga membuat sepertinya suka ingin punya mainan roda seperti milik Gali. Bambunya ada di saya, kata Jidan. Papannya ada di saya, kata Jaki. Silahkan buat ya. Sepertinya roda depan sepeda itu tidak ada. Bisa diganti dengan papan digergaji. Dibuat bulat, dibuat roda. Silahkan gunakan paku besar atau besi. Bekas beton yang kecil. Dipotong panjangnya 15 cm. Buatnya bersama kalau sudah jadi. Silahkan bermain dan jalan-jalan ke kampung sambil mendorong rorodaan sambil lari kencang seperti balap motor. Indungna Gali mun nitah balanja sayuran ka warung eta rorodaan teh sok dibawa-bawa dipake ngangkut balanjaan ti warung digantungkeun kana setang rorodaan teh. Dalam bahasa Indonesianya adalah ibunya Gali kalau menyuruh belanja sayuran ke warung itu rorodaan selalu dibawa untuk mengangkut belanjaan dari warung dan digantung di setang di rorodaan itu. Soal latihan. Ayo nomor 1. Di mana Gali manggi sapeda urut teh? Jawabannya eta di gudang. Nomor 2. Siga kumaha ruksakna sapeda nu adina teh? Jawabannya eta sadelna
potong sarta pedalna ruksak setangna deui geus rada bingkeng. Nomor 3, kumaha mimitna pangnagali hayang nyieun rorodaan? Jawabanna nyaeta gali manggi sapeda roda 3 nu adina. Nomor 4, di mana nyahona gali kana rarodaan? Jawabanna nyaeta di sapeda roda 3 nu adina. Ban hareupna masih nu alus keneh. Nomor 5, kumaha cara nyieun rorodaan teh? Jawabanna nyaeta awi ditiuk-tiuk ku ragaji, panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Tungtung disopak 2 bagian, ngawangu cagak di bolongan, dikencak katuhu ngasupkeun ban sapeda. Demikianlah materi dari Bovi. Jawaban selanjutnya ada di deskripsi di bawah ini ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Gratis teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.